Waktunya berbuka. Sepi nih. Coli ah. Kodin ah. Astagfirullah, si goblok. Sintis tuh puasa. Orang kerabat gue tuh. Kolot-kolot si anjing. Gusti teh. Aduh. Hei. Allah. Iya. Taur. Kolot-kolot nyontoan. Oh, gawe bos, keur naon? Oh, dar. Taur. Aduh. Kuing di tangan bos tadi di ditu eueuh di dieu eueuh. Ningker ceneluk di dia keur menyatu. Bulan puasa tuh bos ieu teh. Cik rada nyontoan seeutik ka anak buah. Ya. Dan bulan puasa, bulan madu, bulan naon wae angin nyatu mana kudu atuh. Lapar. Asa bangun ngeunah euy. Duh, bos. Ingat umur bos, era bulan puasa tuh ieu teh. Jeung naon bos darna? Abon gayot. Bos, menang meuli di mana Bau-bau nama asa menggugah selera teh. Jadi hayang. Anjing. Cablak lah tadi ngomong hayang mah tuh. Bos pencitraan. Naon lotion mana teh make citra teh gala. Mana hayang dingnya? Ieu, ha? Nyaho atuh hayang aing ge da teu saur sarua. Ya, atuh ceklan. Paing pangmelikeun hayang mah. Siap bos. Nah. Mana tungguan nih dia, walau makan tungguan ada nggak kene. Gua tuh aing tungguan di dia. Kayak di transfer bos, gantian heula make duit bos heula. Kayak di transfer kuing pihak odok. Aya nomorna? Hah? Aya nomorna? Aya tuh. Iraha ngirim? Hah? Iraha? Oh, kerjaman pas sabar itu sedek kieu. Tungguan nih dia. Dia. Yuk, Aduh, Dis. jauh tuh melinanya euy. Keburu salatri. Kolot-kolot teu nyontoan. Aduh. Ai kuing jeung kamu naon atuh? Sarua kanan. Saur. Sintes tilanya euy. Kuat lapar euy. Oh, geus 20 menit gitu. Suy dahar lah tuh. Bu. Sia mah ongko hayang dahar cenah tadi. Bisa dipecat deh anak buah, bos. Manya dahar nu bos di dahar ku anak buah, teu sopan atuh. Sia mah hirup loba kasieun mah. Hayang dahar cenah geus dihareup ieu. Tanggung jawab ka si bos. Ku aing pentol korek mah tah. Oke, siap lah kitu hayu dahar. Obat teuing pikiran. Astagfirullahaladzim. Cik atuh hargaan bulan suci teh. Ulah dipake maksiat wae. Da umur mah geus baralek, meureun maneh teh. Cik atuh. Sing bisa jadi contoh jabadahar jam sakieu di tempat umum kumaha lamun aya nu nompo terus kabita terus imanna lemah terus kaajak kumaraneh rek kumaha maneh daek tanggung jawab dosana di akhirat engke. Ustaz Ya, dangukeun. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam. Enak, Tat. Ningali barang maneh ya teh. Kalakuan jam sakieu ada tangah poe ereng-erengan barang dahar. Salita we geus baralek umurna. Teu bisa jadi contohan.
kalah nyaremen para matan saya kamari da sepun paud kalabur atuh da Henteu kitu tak. Tak. naon teun ya Allah tak Yang tis puasa. alhamdulillah abi mantap Tak. Aing tuh tadi mah. Aduh. lain kitnya lain kitu atuh mana teh aduh Aduh, aing can naon ieu kumaha ya? kudu tadi eta Pesantren we. kudu nama sing rontoan marane teh jangan urang harup di jalan geus angkat atuh ibadah mah nomor 1 Pengen yang tis, yang tis saung. Sam, preman syariah abi mah. Tan. Turutan tuh. Wah, can asup-asup acan kena biwir ieu teh. Caranya kumpul. Mohon Pak Ustad. Kan anu ngebatalkeun puasa mah anu mengenyangkan Pak Ustad. Oh, bohong Pak Ustad, pasti geus sarebeu ieu mah. Wah, meureun 3 piring ewang mah tempo tuh. Itu tengah geni mah tuh. Saya mah jadi di pesantren yang tis lah. Pasantrenkeun Pak Ustad nu keur ieu mah. Beban ieu teh. Mau teh bisa nyontohan. Teu nyontohan Pak Ustad. Tad. Ieu mah. Nanya. Ngawirin teh. Gitu. Sepupu ieu teh teu cager-cager. 3 poe, geus 3 poe teu cager-cager, kumaha cai. Maklum bujangan. Teu boga pamajikan. Penyakit segan teh. Geus ayeuna mah. Geus rek teu asar, maneh we miluan duaan. Milu duaan ayo. Heuh, Ini Cik. ke masjid. Daripada di dieu ngan saukur nyen maksiat teh hungkul. Geus ayo. Itu dari itu. Akan aing. Power yo. Lembok anjing. Anjing, tadi kita arek semua dag. Udah tadi, kayak ini deh. Berkah Ramadan. Pilih. Oh, kan. Kayak jangan sahur isuk hati mah.